Assalamualaikum. Mendak datang ke kuari neangan peracun nu ngaracun Munir can ngapanggih-panggih. Munir paehna diracun kakarak boga saeutik niatan dek negakeun kejujuran jeung kaadilan racun. Berarti nagara geus bok-brok jasa. Teu meunang aya jelema nu endeup nanjarkeun kejujuran jeung keadilan racun. Panti balik kudu nama nu teu jujur jeung nu teu adil racun. Kuari mah nu jujur jeung nu adil racun. Eta teh kitu naon ngaranna kacamata leutik nu gede nama luar biasa. Dulu loba jasa nu diracun, nu dibunuh. Teu meunang aya nu jujur jeung nu adil. Lain rahasia deui. Lamun polisi jujur teu dibaturan ku babaturanana. Lamun abri jujur teu dibaturan ku babaturanana. PNS jujur sarua bae. Komo geus tingkat luhur mah geus teu bisa diajak kerja sama ku bupati. Atuh geus. Gas, keluarkeun exit pindahkeun teu bisa diajak kerja sama kurang berkat saya teh mah ka aing. Mal beres. Ieu teh Indonesia urang meunang ngamerdekakeun sababna karuhun urang anu berhadapan jeung musuh tarohanana nyawa kuari dipake ulin ku jelema kuari. Mun urang inget ka karuhun urang nu teu puguh kuburanana pan aki urang uyut urang. Wallahu alam di mana katembak ku Belanda, nu katembak ku Jepang mempertahankeun negara, mempertahankeun bangsa hayang merdeka keluar tina kungkungan jeung belenggu penjajah. Alhamdulillah berkat kekuatan bangsa Indonesia dipimpin oleh Bung Karno-Hatta. Alhamdulillah. Tapi teu kuari urang menikmati kemerdekaan nu jujur malah diracun, nu adil malah dibunuh, anu berkeliaran malah jelema-jelema nu teu jujur jeung nu teu adil. Tinggal urang rakyat nyaho maca koran nu dikorupsi sekian, berita di TV korupsi sekian, nyana mah triliunan korupsi, ratusan miliar, puluh miliar, rakyat aya nu teu boga imah-imah aja. Aya anu digaweuna ge geus dieureun-eureunkeun, nu dioper dan lain sebagainya. Sementara nyana ngabobolan terus bae di handap makoski. Ieulah kesenjangan-kesenjangan nu aya di Indonesia seperti eta. Tah dek dikubahakeun eta kos kitu jak kos kitu teh. Aya guru sakola jujur jasa. Teu boga nyana mah geus sakit kitu na bae teu dibaturan lantaran jujur. Pokona nu jujur guru SD datang ka pae sakit kitu na bae. Sakit kitu na bae. Asal guru SD boga motor, boga mobil. Teu kudu ngomong naon. Teu kudu ngomong naon. Atuh pada dihitung ku urang sabaraha gajihna si guru. Dihitung ku urang polisi sabaraha gajihna teh. Dihitungkan ku urang hatta bupati gajihna emang sabaraha duit. Sabaraha duit bupati gajihna? Ayo coba. Atuh aya kitu nyaho. Letik nu mantak kula dititan jadi bupati embung deh. Letik gajihna, letik. Masya Allah karim. Bela keur ngabangun Masjid Al-Istiqlaliyah nu pertama di zaman Pak Tajud Sobirin. Pak Tajud Sobirin subuh datang ke almarhum Abah sasalaman hangat ngobrol. Terus rencananya masjid peletakan batu pertama lah anjeuna ngomongnya na selama pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah can selesai gaji kula cokot jang pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah. Wah cek abah mantep ya gaji mah jahalal ieu gajinya nama barang dibuka teh emang leutik itu gaji bupati kun jaya mah sakit leutik oh leutik pan nya boga mobil mewahnya nah, kolot teh sok aju kos kitu ngomongna kudu mun hayang nyaho masjid nu pertama dibangun gaji selama pembangunan masjid eta gaji Pak Tajud Sobirin dibikeun jang masjid eta nu mantak dibikeun leutik
supaya nyaho bae. Patajus mah kos kitu tah bupati nu wari mente. Atuh gaji atuh nu halalna. Ja abah ge embungeun ieu almarhum dibere salian gaji membungeun. Gaji nama aja halal cenah. Diberi ta eta tah. Salila pembangunan masjid mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun ta eta terus bae tah gaji bupati Patajus Sobirin ngalir terus bae. Ngomong datang ke dia, "Pak, selain gaji mah jangan dikasihkan ke sini." "Oh, enggak," cek bupati. "Ulah enggak, itu mah cuma gaji doang. Buat beli mobil aja ya, Pak." "Iya," cek dia. Bisaan eta kolot, Masya Allah. Letik kuari ge letik nyaho kurang gaji bupati teh letik we pokona mah. Letik, tapi mobilna mewah. Atuh lain 3 aja teh. Ti naon? Kumaha lalakona ieu. Insyaallah ngaji ka mah. Teh walau dhayafa bimasmum min Zaid nyuguhan Ki Khalid budak letik disuguhan racun majnunan taun wedan pamata wajabal kisos lantaran teu aya ikhtiar di bejaan atau teu di bejaan baligon akilan eta Zaid nyuguhan nu diracun ka Ki Khalid anu balik tur berakal sehingga anjeun namun di bejaan mah teu daekeun ngadahar eta teh lantaran sieun besi paeh disuguhan ku Ki Zaid anu beracun walam ya lam teu nyaon halato ami dina nalika kadagaran teh tingkah kadaharan tersebut teu nyaon aya sugan teh mah teu diracun dalam mun diracun matur di bejaan eta moal daek ieu mah diracun teu di bejaan aju diinum bae ku Ki Khalid teh tah paeh padiatun wajib diat sebab nyana boga pikiran mantak naon mun neliti heula aya tah kos kitu di agama teh kudu diteliti heula mun diteliti heula pasti moal daek beda jeung mun di bejaan lagi ya lid ngulan minuman tapi racunan ya iya tuh racun mah racun bae diinum bae geus di bejaan ge diinum bae teu kisos teu dia lantaran atuh geus di bejaan ge diinum bae atuh terbae berarti bunuh diri tah ngaranna bunuh diri ieu mah disuguhan diracun teu di bejaan ngan dewasa andai katanya moal diinum nailah wajib diat wajib Zaid bayar 100 onta insyaallah balah ma wa fi qaulin dina qaul nu sejen mah eta lain sakadar diat wajib kisos kalau sejen mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos ayat 3 kaul kahiji wajib diat kaul kadua mah bahkan kisos kaul katilu mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos ialah nu dideuleu adalah ilatna hukum diat hukum kisos hukum la syai'a eta merupakan hukum al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman geus kuari nu mantak diat naon elatna nu mantak kisos naon eta nu mantak la syai'a naon elatna tah lamun geus datang ke maslakul elat ngaji teh hese dasar hese ndek ngaelatan ndek kahukuman ieu minuman haram elatna heula sia naon dek kahukuman eta impes daging haram elatna heula kudu kapanggih heula naon ulah saharam-haramna bae jak kiai ge di Cisoka mah nyana kadarinya elatna heula dideuleu ku urang naon sababna ieu kreditan haram kredit haram elatna heula dideuleu naon sebabna bunga bank haram elatna heula al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adama ketika orang nyaritakeun kemakmuran dunia nyaritakeun keuntungan atur sangat luar biasa kuari boga duit 10 juta
tenden di bank cokot taina pakai dahar bisa bae deposito babari jasa tapi eta urang naon hukumna nenden duit di Jepang duit si anakan janu sok anakan mas soang kan duit si anakan eta can sama lain anak bunga janu sok bungaan mah melati ya bunga mah bayar duit batilok bungaan kirod pan aya aturanana kirod syirkah aya aturanana syirkah dan lain-lain sebagainya deuleu ulah gede-gede di Fathul Muin di Fathulat di kitab takrib geus aya sesuai apa henteu kirodna sesuai apa henteu syirkahna dan lain sebagainya ternyata henteu nah ieu berarti haram nah gitulah urang ngaji teh supayanya oh iya haram ya oh kredit haram berarti ai geus jauh mah tama kali itu udah tambah kredit kelos besi kurang puas aing asana meureun ieu dikenarakana ngan sacangkeng kagok aing mah lah neuk sabeheung bae tambah deui Gusti ya tambah deui tuh elat na ieu panjang urang mun nyaritakeun elat urang mah geus jadi bae kuari urusanana tilu hiji mun dibikeun kan wakil balik diinum bae kunyana bari teh dibejaan berarti teh nyaho diat kaul kadua kisos kaul katilu la syai'a geus cukup Imam Syafi'i ngabahas elat-elatna bahkan kitu Imam Zakaria Al-Ansor nuturkeun kaditu ka Imam Syafi'i elat-elatna nu mantak diat nu mantak kisos wah tinggal di deuleuan bae kitabna babari jasa loba jasa elat asal geus urang nyaritakeun elat bae puyeng ngaji mah teu dialatan ge puyeng komo dialatan ngan aja sok blak we mun kapanggih elatan geunah teh ceritana dina masalah rucan racun terhadap jelema kumaha jelema nu diberena mun budak leutik atawa nu edan langsung dikisos tapi lamun nu diberena jelema akil balik tilu kaol walau dasa suman fito amisah sin al-ghalib ukluhu minu fa'akalahu jahilan fa'alal aqwa zaid nyesepkeun racun dina kadaharan hiji jelema anu galib osok di dahar Zaid kuari nyisipkeun lain nyuguhan tapi nendenan racun ka kadaharan Ki Khalid nusok biasa di dahar unggal isuk-isuk Ki Khalid sok nyarap kadaharan Ki Khalid nu meuli keluarga Ki Khalid atau Ki Khalid sorangan ngan disusupkeun disisipkeun kadinya diasupkeun racun diasupan racun tuluy bae Ki Khalid mah biasa ngadahar ya tuh di dahar kumanehanna teh nyahoeun bahwa eta teh aya racunan nah geus sami bae sareng tadi fa'alal aqwal sakumaha kaul nu tadi cek sakaul wajib diat cek sakaul kisos cek sakaul mah la syai'a walau taraka wallahu a'lam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub Allahu a'lamu bi baradi uzkur ning sira Muhammad yauma yajma'ullah dalam dina ngumpulkan bakal ngumpulkan sapa Allah ar-rusula ing pirang-pirang utusan huwa yaumul qiyamah utawi yaum yajma'u yauma yajma'ullah iku dina kiamat bayaqulu maka ngadawuh ya Allah lahum kadua rusul
taubiyahun liqaumihim kendaraan memelek kadua kaum rusul madza ing lapan madza ujibtum ngapa suwiji ay alladzi tegese kang ujibtum den subadanan sira kabeh bihi kalawan ladzi hina da'utum waktu ning undang sira kabeh ila tauhid maring tauhid waktu ning ngajak sira kabeh maring tauhid qalu maka ngucap ya rusul kabeh la ilma lana orana waruhiku maujud kadu ingsun sadaya bizalika kalawan mengkono uji betum innaka insatuhne Tuhan anta Tuhan Allahul ghuyubi kang banget tuningane ing pirang-pirang kang gaib magoba tegese barang kang gaib yang ma'anil ibadi saking pirang-pirang hamba zahaba anuhum alaihi lisidati auli ilanganum saking rusul apa ilmu gitu ilmu apa waruhe ing zalik lisidati aulin kena sangat tepake atau didapatkan lisidati hauli yaumil kiamati kena sangat pakai dina kiamah wa pasihim lan pungah pangehe iya rusul maya syaduna dari karinya kseni ya rusul kabeh ala annahum hingga tatasatuhuna rusul kabeh miskununa iku kana barang kang meneng iya rusul kabeh sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim Gusti Allah mun nyaritakeun dunia kayak nyaritakeun akhirat mun nyaritakeun fase kafir kayak nyaritakeun mukmin nyaritakeun neraka kayak nyaritakeun surga kitu bae terus supaya urang teh tergugah kayak dek nyaritakeun masalah akhirat Muhammad ingat engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah dek ditanya tentang dakwahna di dunia ditanya tentang risalahna ditanya tentang pagaweana di dunia sampai ke mana ngajakan manusia sampai ke mana dakwah manusia jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana jeung jawaban umat datang ke mana bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah insyaallah lain bae para rasul cek Imam Qurtubi warasatul anbiya para ulama panggil setelah rasul para ulama dipanggil engke maneh kiai kan baheula urang mana sia abdi ti Balaraja tahun sabaraha sia jadi ulama 2011 zaman saha bupatina Smet saha gubernurna ibu presidenna padahal geus teu dibejaan ge geus aya tulisanana tapi supaya jelas nyata kadenge ku Balerea dipanggil urang ulama mana maneh apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i ditanya salila maneh jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta satahun batur mah masyarakat nu nyaho sia dibere 10 juta bahkan wakil ge jeung sekretaris teh dibere
digunakan pakai naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai tante sia teh jeung digawena ampura lain ampura aduh nu nyaho digajihna sabaraha duit dirahasiakeun hanya kepala mui be jeung cabang nu nyaho teh kan cerek kieu nyaho aing mui dibere deui atuh kieu ge sarua aing mui naon tuh dibere ku aing soekeun duitna kecuali gede geus urusanana iya urang di sidang kan ya kiai di mana ya saya Batu Ceper kiai Batu Ceper di sidang mui bukan Pak saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia, bagi-bagi Pak. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebahaya. Apaan ti ditu da gitu menang dijual belikeun ayat tela as'alukum alaihi ajra. Ulah sok ayat nu mahal pake neangan jang sekupi. Iya bakal disidang ke Masya Allah kuari mangeunaan meuli sekupi, meuli Vespa, meuli BMW, meuli Innova dan lain sebagainya kuari luar biasa muyah main engke sia disidang warasatul anbiya bener apa henteu insyaallah kali Inggris lamun urang kos kitu Inggris jasa singa de ulah sok diojol ayat nu mahal, ayat nu mulia, ayat nu indah. Ulah sok pake neangan secuil dunia. Boro leutik gede ge pan eta mah hina. Minta kapeungpeureman mata hatena mun aya jelema dakwah nyieun pasantren tapi tujuanana jangan dunia, mata hatena kapeungpeureman tah kos kitu. Engke tanggung jawab di hareupeun Allahna. Masya Allah berat ka bina-bina. Kuari mah ya Allah ya Rabbi bantak kurang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Ulah komo tah mah hayang kabeuli anu. Aju aya nu ngeluh, ya kula mah jangan magaan ngaji can kabeulina naon? Blon. Dagang sih hayang kabeulina naon. Ulah nyaritakeun nyai aju teu kabeulina naon, dagang. Itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh buat pesantren hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti dakwah sih hasil apa gitu dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam eta hebat si Tegwan masuk Islam sekarang si Cunghin masuk Islam sekarang. Cungir masuk Islam. Eta hebat gara dakwah beneran. Alhamdulillah masyarakat tu tadi teu bisa wudu, kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna. Masyaallah bunga. Nu tadi teu bisa salat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadina teu aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah. Ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sanga terus ka Banten marhabana teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuni ngembangkeun agama teh yauma yajma'ullahu rusula. Ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkan ke para rasul yakni huwa yaumul qiyamah poe eta teh poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul payaqulu cek Gusti Allah lahum ka para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk nyahinakeun deuk ngamameleh ka kaumna nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah madza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi
soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya teh di timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah sekelilingna seuneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis ku bisi rempan ku basa aduh kumaha eueuh nu adi ngajawab lantaran dijawab salah teh dijawab salah ieu tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uninga kau nanya aduh rempan amat besi salah sedengkeun engke kawean ge bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup celi nutup kabeh narutup nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab ketika ditanya suku ngajawab ketika ditanya betul ngajawab ketika ditanya zakar urang kikieu ngomong sorangan geus teu kudu hese ieu rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab Kangjeng Nabi ge aya di dinya Kangjeng Nabi Isa aya Kangjeng Nabi Musa aya Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud berbagai kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Hud kabeh Kangjeng Nabi Nus Kangjeng Nabi Adam aya kabeh di dinya sugan ngajawab neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah timbangan geus masang bae kieu ditonton ku seluruh manusia imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana busana di mana tuh ya eueuh tekstil ge pabrikna ge geus bareak geus kabeh geus nu make egle eueuh geus nu make geus sataranjang geus kabeh Masya Allah bayangkeun coba hiji-hiji bakal jelema di sidang kecuali bangsa golongan musyrikin aya bendera musyrikin giring malaikat seuneu nu ngagiringna lantaran arembung ka neraka war kaditu neraka leuleuh ka tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin berangkat ber geus singgoleh de ka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ieu munafikin ieu bendera Golkar aya di ditu caringin aya di ditu termasuk PDI aya di ditu masyaallah Kangjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah dibikeunan 7 bendera Kangjeng Nabi dibere bendera hiji dibikeun ka Kangjeng ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bendera Siddiqin kedua dibikeun ka Sayyidina Umar bendera Adilin katilu dibikeun ka Sayyidina Utsman bendera kitu non Zahidin kaopat bendera dibikeun ka Sayyidina Ali kalima dibikeun ka Sayyidina Hamzah terus ka genep terus ka 7 bendera silakan pasangkeun umat kabeh nu golongan Siddiqin milu nu golongan terus berbagai bendera anak buah Kangjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya besi teu mahi bendera para ulama bendera tersebut dibikeun ka hakna masing-masing jadi engke kelompok-kelompok hei itu rombongan mana cenah itu Mui berangkat Masya Allah ngeri
nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah wahai para rasul mada ujibtum kumaha tanggapan umat anjeun kumaha jawaban umat anjeun kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula qalu cek para rasul la ilma lana terang abdi mah maksud terang teh lantaran atuh Gusti Maha Uning teh kudu nanya ka abdi cek para rasul isin abdi bade tumaros besi abdi salah ngajawab Gusti abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti ngajakan ka umat bahwa abdi teh rasul Gusti kaditu namanya ngagakeun ka Gusti sadaya-daya ja Gusti Maha Uninga aya buku-bukuna di para malaikat-malaikat abdi mah besi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana teu aya katerang abdi mah teu aya kanyaho Gusti hal eta mah ka ieu teh lain berarti bener-bener teu nyaho lain lantaran dula-dula beuh ka dieu neraka ka dieu seuneu ka dieu singgalebrah seuneu Rasul baik saking ku sieun sieuna teu daekeun ngajawab eta pangkat Rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah lantaran rempan jasa sieun lain teu nyaho padahal mah Kangjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal Kangjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna Kangjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing ketika Kangjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Lut diciduhan dicaci baki nyarahun kabeh ketika Kangjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna termasuk Kangjeng Nabi Daud ketika Kangjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kangjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kangjeng Nabi Daud baroga jawaban masing-masing tapi kabeh ngomongna serempak la ilma lana Gusti teu aya katerang abdi sieun ngaharepan Gusti urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae urang mah terus bae digawe encan mental mah geus terus bae salat kurang tapi menta malah mah nyawad ka Gusti Gusti asana kieu amat ka aing mah kurang beberean jadi ka aing mah aja hei salat henteu ai kos kituna di wada tinggal malaikat ya teh teh bahasa la ilma lana naon eta hebah ka Gusti urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modal moal diangkat jadi wali lamun urang geus teu boga ilmu karak diangkat jadi wali atuh bodoh berarti tuh sia mah kitu bae sih hartina teu ngarasa boga ilmu lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti nu masihan loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bah jaatuh nanaonna Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot ku Gusti atuh jauh nanaonan abdi mah teu daya teu upaya nu boga daya jeung upaya mah Gusti abdi mah teu boga ilmu an sia hirup atuh hirup abdi pan pamasihan ti Gusti ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonan boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tin dia paeh mah paeh bae ku Gusti cek Gusti paeh mah paeh atuh ieu hirup abdi teh panu Gusti teu ngaku ka hirup teu ngaku ka ilmu teu ngaku ka gerak-gerak urang nu Gusti sadayana istilahna naon abdi mah gaeng ka Gusti bae ieu mah ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka henteu Gusti besi abdi pajar sieun ka neraka belum abdi moal mundur saeutik-tik acan hayang ka sorga meureun teu Gusti andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti
abdi asupkeun ka sorga abdi bade lumpat dari keluar deui beneran sia bener bung ka sorga bung teu sieun ka neraka teu belum abdi kuari keneh Gusti eta di dunia teh kos kitu teh atuh hayang naon sia hayang kanu nyieun sorga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi dia lamun abdi Gusti aku ku Gusti sanajan dikanarakakeun neraka ge moal panas sanajan kuari boga mercy woh asena ge tiis ai nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareudah urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak asena tiis ge hareudah geus kieu deui kayak ngomong deh setelah minta hiji bae dua segala rupa untung teu nabrak ge untung teu nabrak asena digedekeun deui cak tina nomor 20 letikeun nomorna 18 hareudang teh emang urang teh neraka eta jero mobil teh neraka sebab naon aduh sekelilingnya AC tinggal AC tetep baik teu nyaman tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge ai kapake andai kata atuh deuk balik mangga henteu balik ge teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang menang ridho kakak masyaallah. Iya Karim Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang waduh ieu mah Rubaiatul Adawiyah sana ieu mah tis teu kudu make AC teu kudu tis mobil ge tis mobil ge masyaallah rem ge ngadadak bagus henteu endut-endutan ya ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa masih kena boga rasa pinter, masih kena boga rasa bener, boga rasa bener teh ngahalangan hijab. Teu bisa, orang masih kena boga rasa bener, atuh enggeus moal naik-naik, moal jadi wali moal. Urang teh dihareupeun Gusti pinuh ku dosa, Gusti batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh, batur memereungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge ku dosa abdi. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti tah geus teu boga rasa pinter teu boga rasa gagah teu boga rasa segala rupa berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung Fathul Muin moal jadi wali teh kos kitu teh ji atuh kudu ulah lain ulah tolol sia mah kitu bae heulanan ieu mah keur carita wali kudu dilepaskeun eta pindah alam eta mah alam syariat urang kudu pindah tapi urang bersyariat tapi perasaanku dipindah tina syariat kok bisa kitu sih heran atuh pan tadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan tadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh ka Sarwiti urang Cikupa asa duaan bae diuk asa duaan nangkara ka saluhureun nangku asa handapeun Masya Allah perem asa kadeuleu bentak asa karasa tak eta teh perasaan nu kos kitu ketika urang diputuskeun cinta greget nu aya teh greget perasaan ngaranna tak ige ka Gusti Allah teh ku perasaan lamun Gusti ngadamel langit Gusti ngadamel bumi di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi izin amat abdi mun nonton TV Gusti kantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi izin amat mun abdi ngeridit cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun kok make jeung maksakeun teuing izin urang teh ka Gusti mulai kerenyed izin boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon pandeuleukeun bae di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu neuk ka kasur ge ka kasur gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu dia isuk pagi atau mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuh nanaonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh bae Gusti ngan make kasur sak malaikat blon ditanya ku pamajikan kaji
Kuwi sare ku yang dihandap bae. Lah aing geus tasawuf. Caki uci ge. Cak majikan karena kuari bae tasawuf. Isuk pagi teh ditanya di gaji atuh ulah sok dihandap ka luhur. Kunaon teh kunaon sih yang dihandap bae. Kayaknya dia menang saminggu deh ji haji beneran nih masuk dihandap bae. Kok sarena dihandap memang kumaha itu beneran eta nuturkeun surah ki uci apa lain? Lain. Kunaon? Cak dukun. Cenah ge lamun dihandap mah moal kena teluh. Tuh, berarti kan geus lain tasawuf deui bae tah. Tah eta urang Cikupa mah kos kitu tah. Aya dihandap nurut ka dukun. Geus macem-macem. Tah eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana? Masya Allah. Tah la ilma lana. Teu aya katerang Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti, dakwah Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyanggakeun sadaya-daya. Adapun abdi ditaros soal umat, soal kaum kumaha jawaban-jawabanana atuh nyangakeun sadaya-daya lantaran innaka anta'allamul ghuyub. Saenyana Gusti mah anta Gusti Allamu sigat mubalagah maha sagala-gala uninga. Maha terang Gusti makanu gaib-gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tamah tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul tak eta teh lain rasul nu ditanya mah Kangjeng Rasul para rasul nu dimaksud nama umat pan umat mah ngadengekeun ketika ditanya wahai Isa abdi Gusti anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun Gusti kumaha jawaban umat anjeun kaum anjeun nyangakeun sadaya-daya abdi mah teu aya katerang upami ditaruh soal umat abdi mah teu terang pan umat araya neuleukeun ngadengekeun ta eta teh umat nu boga perasaan nu umat nu boga perasaan nurut teu nurut ka Kangjeng Nabi Isa ngaku rasul ngaku nabi atau ngaku pangeran umat. Tak ieu teh nu dimaksudna mah deuk ngamemeleh deuk ka jejeleh. Deuk ngisin-ngisin ka umat para rasul padahal mah nu dijejelehna mah umatna nu ditanyana rasul. Nu ditanya rasulna, tah ieu teh nu ditanyana mah Kangjeng Rasulna, para rasul nu dimaksudna mah deuk gacacat, deuk kacaprok. Malaikat teh deuk jiksa umat da teu nurut kana ajakan-ajakan para rasul. Begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna alhamdulillah ngacung ngajawab sorangan umat teh ya Allah abdi umat Kangjeng Nabi Isa abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihi salam cak anu sabagian deui Gusti abdi mah henteu abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh. Pan bisa disebut pangeran, pan aing pangeran mah. Isa abdi Gusti. Mana di pangeran-pangeran apakah bate nganggo pangeran? Abdi la ilma lana. Teu terang abdi mah nyangakeun bae. Coba umat bae nu ditanya. Tanya umat. Cak umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa, ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran. Ja Kangjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul, sebagai utusan Gusti. Abdi nu percaya jeung abdi nu iman. Ai itu ngaku pangeran. Salah si itu, ngadu masyarakat jeung masyarakat. Antara P3 jeung Golkar ngadu. Teu kudu hese-hese, ditanya rasulna umat nu ngembut. Iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna. Tanya deh Kangjeng Nabi Isa, cenah mana pernah ngaku ini Allah nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang ja abdi mah aya ge ini Abdullah kadenge aku nyana meureun ini Allah nyangakeun sadaya-daya cak umat teh hi pugunya lama ini Abdullah abdi iman jasa nya mah hamba Gusti cak anu mangerankeun ribut di dinya ribut eta bage teu mah hisa tahun 2 tahun urang encan katanya encan Kangjeng Nabi Musa encan Kangjeng Nabi Harun, encan Kangjeng Nabi Daud, encan Kangjeng Nabi Sulaiman. Duh, cek urang Cikupa, urang mah pangpandeurina angel. Angel, cenah urang mah ieu.
kulantaran karunyaeun Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad mah umat Muhammad heulakeun mana urang Cikupa abdi sangaran soleh abdi dala bukuna pan main kartu balulu ya heulakeun geus mangga diheulakeun ka mana Gusti neraka pan abdi soleh soleh ge ngaran doang buku sia KTP doang si soleh neraka cak si soleh alhamdulillah kunaon si amun diheulakeun deureus bae cenah sakieu teh pokona ka sorga ka neraka diheulakeun mangeunaheun bae pan diheula-heulakeun urang Bojong urang Cikupa urang Blaraja brus iya ngadenge kieu masyaallah Rasul di BAP la ilma lana innaka anta allamul ghuyub sedengkeun wa nazana dina ayat sejen apa nabi-nabi teh nyaksian bakal umat-umat teh nyaksian ka para nabi-nabi tapi ieu nabi ieu rasul ditanya ku Gusti teu daekeun jadi saksi terhadap umatna lain teh nyaho lantaran kurempan jeung sieun teh cukup bae umat nangka nu ngembut sorangan dijejeleh engke ku malaikat mendak ka dieuna rek jaritakeun Kangjeng Nabi Isa rame ieu Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan 8 nu mantak dipangerankeun ge ku umatna naon ieu nu bakal ayatna khusus idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam wallahu a'lam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ja'far Shadiq ucap Imam Ja'far Shadiq ujida bil Husain 33 dhanatan den temu kalawan Sayyidina Husain apa tetelulan 31 warbaun wa 30 darbatan dan babatan 30 pukulan Ikhtalafulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh ya manhu ing Husain faqala bagang ucap sapa Yahya ibnu Ma'in ahlul Kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labad innal ladzi qatala Husain ing satuhu kang ngabunuh ya ladzi ing Sayyidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas qala Yahya ngucap sapa Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putranan ge Sa'id yarwi ku ngariwayatkeun ya Ibrahim ihi ing dalam allazi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yaktuhu Umar ibnu Sa'ad satune kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabagi Umar kang putranan ge Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabagi Ibnu Abdul Barri innama nusiba qatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Sayyidina Husain ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satuna Umar kana iku ana ya Umar iku al amira pemimpin alal khayal ing atas kuda iku mimpin ing atas jaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latih sabaki Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring perang merangan ing Sayyidina Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan maranta alaihim ing atas khayal sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang betang ki Sa'ad wa wa'adalan ngajangjiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhaliyahu ingata ayyuhaliyahu inganta anda daakeun gitu pamimpin ya Ubaidullah wa yang Umar ar-raya ing negara Rai in zafara bil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalahu lan ngabunuh ya Umar ing Husain bagana pitil kal khayalan ana ikut tetepin dalam mengkono jaran wallahu a'lam ta Allah iku kang mauniga kaum apa kaum min Misra kang tetep saking negeri Misra wa minal Yaman lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman bagana Sulaiman lan ana sapa Sulaiman ibnu Kinnah yaqulu nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nun nami Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti
timbullah ti Sidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia, para wali, para ulama. Mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh. Sep zuriat Rasulullah. Anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain, seungit ambreng-ambrengan pinuh ku getih. Getih teh seungit. Getih teh seungit. Ahli Allah maka kitu. Aya waliullah dibunuh di zaman Syekh Dakob. Ngocor getihna. Getihna teh ngalapad Allah we. Allah, 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 Allah. Masyarakat heran. Getih ngagambar sorangan Allah, Allah, Allah. Nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diesiku Allah, 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 Allah. Di urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih? Meureun tilok ngobrol, meureun tilok ngaji. Ngobrol. Nu penting-penting. Sare biasa. Haju kok bisa kitu atuh per detik. Alam nangis boga dua. Alam nasut, aya alam lahut. Pan alam teh dibagi, aya alam nasut, aya alam malakut, aya alam jabarut, aya alam lahut. Urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun heula. Nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu. Alam sekupi, naik alam apansa. Atuh di bejaan heula nu mentak dorekat sapi jelema anu ulah sok ngomong-ngomong torekat ge. Lantaran mandul kena isin kadengena. Sebab naon digambar awak teh. Ye maneh teh ti alam ieu mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ka alam malakut. Di dia alam malakut teh alam malaikat. Jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat. Ai alam nasut mah alam nasia, alam manusia loba poho. Ieu mah alam urang. Mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae. Dibere ilmu takabur, dibere gagah sombong, dibere jabatan teu jujur. Neraka tah alam nasut. Mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dieu naik ka dieu bisa maneh bakal pindah alam ka alam malakut. Geus aya di alam eta alam malaikat. Saumah malaikat eta nya nama terus bae ngalaksanakeun parentah Gusti, teu pernah bae maksiat saeutik-eutik acak. Urang manusia tapi aya di alam malakut. Urang ge osok ngacepan ari bulan puasa teh nya zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut. Artina sia nya zil mulki wal malakut. Sia naon artina zil mulki wal malakut? Atuh teh nya dibaca tapi teu nya. Subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali. Ada aya alam jamal, aya alam kamal. Sifat Allah nu bakal disorang ku urang. Jalal di mana, kumaha, jamal kumaha, dibaca ku kabehan. Bahkan Muhammadiyah ge maca jata mah ti Kangjeng Nabi. Subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriyai wal jabarut. Aya alam jabarut. Aya di urang mah jabarut teh pabrik. Jabarut. Alam jabarut teh tina jabar, alam pemaksaan Allah. Artina kumaha? Teu boga daya upaya, urang dipaksa ku Allah. Lempang asa dipaksa ku Allah, diuk asa dipaksa ku Allah, nangtung asa dipaksa ku Allah, dahar asa dipaksa ku Allah. Atuh eueuh ikhtiar, geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta. Saha eta? Para kutubul aulia. Geus teu boga rasa diri nya mah, mantak leutik dunia teh. Hayang ka Mekah, Mekah dideketkeun, lengkah trek.
Jabarut Allah pan. Jabar Allah pan aing maha jabar sia geus datang ke alam eta atuh hayang ka mana sia hayang ka Mekah dikeutkeun Mekah tek lengkah tek hayang balik deui cek cenah ka Cikupa di Cikupa dideketkeun ka pasar hayang ka pasar iya didinya tah loba rambutan Anggeus datang ka Cikupa hayang ka mana deui cek cenah atuh abdi mah kumaha Gusti bae kertek sia hayang ka mana hayang ka Bali Gusti naon tuh ka Bali neuleun nu sataranjang ih ai sia turun deui ka alam nasut deui atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti turun geus di alam Jabarut turun ke alam malakut turun deui ke alam nasut loba jasa malaika wali nu turun turun bae teu mamrih mentak sensitif kewalian bisa naik keur lempang keur diuk keur ngaji keur ngobrol keur sare keur maca Quran keur tafakur angkat set kaget di alam eta aih tapi teh kabita deui turun deui mentak istiqomah teh khairun min alfi kawab hese jasa sok bae aya santri ngajar ngaji ya ngajar boga santri 20-30 istiqomah nikmatnya nata boga kanikmatan kajian kuku mage isuk-isuk maca riyad berang sorogan sorogan mah kos gitu pan itu pugu mun kadang kubat terus ngaji tah naon tah sih kos kita mah labjak tegartin nikmat tak datang ke asar salatnya Allahu Akbar eta bisa gitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya naik derajat jol bae Golkar Waalaikumsalam boleh cicingan ieu kan negara urang tanggung jawabna kan urang atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha jadi kepedulian orang tadi diterapkan agama teh lain ngan di pondok pesantren tapi jang umat ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kiai nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala Allahu akbar mah sakadar masukan bae mah balik bae nya helanan ke urang gampang ngobrol deui gribel we 2 juta baliknya na gede oge nya giraha ka deui mantep oge menang seminggu Waalaikumsalam ngobrol geus rada hangat geus rada hangat anu tadi atas dohor ila manala ila amilin jang pre heula kamu 2 juta bagona ieu berangkat geus iya peduli jadi orang teh kudu babarengan jadi orang teh kudu duduk sama tinggi duduk sama rendah gitu berdiri sama tinggi jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan betul lamun umaro ieu teh jeung ulama tuh bahaya pokona mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang ngan umaro doang saya gitu bah aya ulamaan bareng orang-orang tertarik geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah engke ieu aya putaran ieu nan ngaranna itu kampanye geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus ke dijemput geus pokona geus kakitu bae geus ieu naon ieu mah penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai geus pokona mah atuh mangga atuh dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa paslon tawi iki ku si masol ale tetep kuari barang 2 juta tuh paslon utawi iki cak santripan heulai malulu heran guru urangnya Golkar eta teh teu karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna
agama teh lamun kitu ngagarelok eta teh kos karari itu kabeh ge aduh tadi anu lawalu berentah jadi bapak kote warman balaka tak kuari mah gandeng saya geus hafalkeun kos gitulah cak kiaina keneh gandeng cak kiaina geus ngajing soroganna ka ditu geus teu daekeun Waya ti sata sarapan nu teh nu huruf iku sakang huruf pae. Albawal nu gandeng. Terus teh daekeun gaji amil teh. Dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji, dicabut ku Allah nikmat salat. Aja ku batu salat teruskannya. Ai mama ka mana? Rapat. Wih, guru urang rapat budak. Aing getek gede kiai rapat getek gasa aing. Masya Allah Karim kiai rapat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati kiai-kiai yang rapat. Ajur-ajuran. Da ieu ulah cak aing ulah ngaraji bae. Ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya. Kiai teh cak usada tuh cek kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi. Dia ga sekupi. Masyaallah Karim. Ya sejasa istiqomah tadi cabut tah ieu keur carita alam. Keur carita alam tah. Jadi bisa bari dahar tapi zikir. Tapi ulah coba-coba. Ya teh mah lain hayalan. Lain hayalan ke. Dahar siapa majikan lah kak kok dahar sih gitu amat aing luar na dahar aing hati nama zikir pan gitu amat jore aja kadelena sia matanya ho aing ngaji di Cilongok siapa majikan lah bebeja pan kakula kahaji jadi edan kiai baru ngaji ke Cilongok edan atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirna kadeuleuna biasa bae biasa ngan paling rada cicing bae paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah wayah katatamuan mah biasa wayah tutulung biasa wayah ngariung biasa henteu nyengker eta mah da zahir ieu mantap kudu aya guruna. Amun eueuh guruna eta kos kitu tah di kamar. Buceun eta mah haji eta mah geus di kamar wae. Kunaon tuh? Lain jadi wali jadi kegrogol. Guruan awas nih ade besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah lain kunaon ieu. Lantaran kamari di Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumakninah kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub Quran teh ngajamin tenang tentrem kok ieu jadi edan ditanya menang guguru ti mana menang ti mujarobat cenah kieu bae budak jadi dukun kana ieu budak ulahnya wirid-wiridan nu dina buku teh digurukeun ulah sanajan sholawat sanajan zikir ulah ayat-ayat Al-Qur'an teu digurukeun mah bahaya komo norekat jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah daripada engke acak-acakan engkena neuleuan tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya tungtuna jadi ngomongkeun batur lain gitu jangan rekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngaleupaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beki jauh beki deket ka Gusti beki deket beki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab
moal kabulu sibuk kunaon ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub leuwih beratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu saja engkena mah ahli tarekat teh telok maca kitab maca koran ya namun kena kieu terus telok maca kitab majalah Bangsa nu pingping nak kadelu macana. Eta kos kieu mantep ya cek kena ieu. Eta ahli tarekat zaman bari teh kos kitu arolol. Jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat. Entak sing kade ulah ancub-ancub nu kitu. Engke ge urang saetik-saetik ku ngaji, ngaji ngerenyet sorangan hati. Sieun heula kana haram, resep heula kana sorga, eta teh kitu heula. Kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis. Eusina mah akur. Obat-obat keneh. Nah, urang kitu, pan aing geus luhur mah tadi. Hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang. Naon jaminan anu mantek sia embung ka sorga cak Gusti Allah? Asupkeun abdi ka sorga. Lompat abdi ti sorga Gusti. Lain sorga harapan abdi. Meureun sia masieun ka neraka, teu Gusti. Cirina naon sia? Belum abdi ka neraka. Moal kudu ngejak saeutik-eutik aja. Atuh sia hayang naon? Hayang nu nyieun sorga jeung neraka. Ka Gusti. Kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang. Teu hayang aing mah. Kiriman ku sia cincin embung aing mah. Hayang naon? Hayang nu boga cincin. Eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung hayang naon hayang neuleus senyum nu nyieun kue teduh hatiku bila memandang senyummu Masya Allah. Eta teh keur carita dunia. Nah ieu Ja'far Shadiq Kutubul Aulia. Oh iya horeng Ja'far Shadiq anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub para wali. Terus di dia ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq. Tak didele silsilahna ku Gus Dur. Coba silsilah dikumpulkeun muktamar thariqah dibahas thariqah Satoriyah, thariqah Utsmaniyah, thariqah Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur. Salah di ghair mutabaroh. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini salah. Nyakeun Gus Dur mah seluruh silsilah tarekat nu aya di urang. Waskito disebut. Tah, jadi nyana teh guru thariqah, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir, murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoanana? Rahasia dong. Nah, iya. Ja'far Shadiq nah kapanggih wujida pi ujinan gitu naon ngawajir wujida bil Husain kapanggih di sirna Husain salasun wa salasuna panatan 33 cacagan di awakna aya 33 luka Masya Allah wa arbaun wa salasuna darbatan 34 urut nenggeulan ya Allah dianiaya nyeri henteu sirna Husain karasa nyeri henteu kanyahoan henteu kaimpi ku Syekh Ja'far Shadiq. Begitu kaimpi abah eta dianiaya sakitu luar biasa nyeri nikmat cek Syekh. Ngeunaheun abah mah hayang hirup deui, hayang perang deui, hayang dicacak deui. Ngeunah jasa. Ieu teh lain nyeri lain ngeunah wasi ngeunah nikmat ngeunaheun jasa. Masya Allah ngeunah. Eta teh hese nyaritakeunana urang mah pan guari teu kaharti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu kaharti urang mah nu ngeunah teh cak letah eta sia dahar ngeunah wah opo mantep urang mah nu kitu ngeunah salat teh ngeunah zikir teh ngeunah maca Quran teh ngeunah aya ngeunah kana sora lain eta tah dibalik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana nu hese dicaritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman. Tak etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah.
mentak dirangkum besi salah ieu silsilahna ayalah mutamar thariqah eta silsilahna tak besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan guer mutabarah Ki Muslim benda kerap menang thariqahna ngeunana langsung ti Syekh Hidayatullah. Syekh Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Hidayatullah na geus maot Ki Muslim benda kerap nah wujudna wujud hisi eta teh bisa nurunkeun tah jadi mun kuari aya silsilah thariqah ka Kiai Muslim benda kerap guer mutabarah naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna ti nu maot aya aturan-aturanana jeung deui aya mah ijazah tarekat kudu mencet embe kudu make mahar ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae ngaji amil geus tabat si Aceng mencet embe nya sabaraha kiai atuh sabaraha bae bebeja ka abah 10 gitu naon ceknya na atuh teh mah garong bae meureun kiai aduh aya nu nanya teh ka kula kiai anak teh tamat amil jadi tah mencet embe bener eta keur cenah ngaji Quran tamat masjid embe deui. Heeh. Pan loba amat masjid eta naon mancuna? Oh, ngancing teh kos kitu. Ngancing. Jadi lamun can dikancing eta teh pabelesat bae lamun geus dikancing, watu hebat. Mantap kancingna gede deui. Mun embena 5 kancingna gede berarti eta. Hutangna beuki gede engke. Eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna. Pokos jelema muriang. Aju non gitu ngaranna menta ka urang sareat cager mawa bakakak eta kancing lamun teu dibakakakan muriang deui sakitu ge dibakakakan muriang deui tah mah hayang bakakak bae meureun ge kumaha sia bae eta mah atuh tah kolot bae lain geus teu kudu atuh lah aya bisi rugi mah nah waktu lapu perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidia Husein aya sababaraha kaul ieu teh kaul kahiji faqala Yahya bin Ma'in ahlu Kufah manyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sidia Husein teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tapi cek Yahya wa kana Ibrahim bin Sa'id yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yaqulu Umar nu mayahan mah lain Umar bin Sa'ad wa qalu Waqala Ibnu Abdul Birri cek Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar ainu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang dianahu kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah anu dikeluarkan bala tentara tersebut ku Ubaidullah berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk perang itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sayyidina Husain beserta para tentarana wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang nyana geus dibangsakeun lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad nah ieu untuk naon menjanjikan aywaliyahur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikeun bupati atau gubernur di negeri Rai wa kana pitil kal khail anjeunna di eta kuda nu ngabunuh nama lain anjeunna sabenerna mah wallahu alam qaumun min Misra di golongan pasukan berkuda teh aya orang Mesir wa minal Yaman aya orang Yaman nah ieulah ngan dipimpin ku Umar bin Sa'ad kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain dibangsakeunlah nu ngabunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad maksi keneh berlanjut wa kana wallahu a'lam bissawab.